kamu cenah rumahnya nanjak cenah. Rumahnya nanjak. Ya, ka urang teh da urang makan di luhur alai mah teh ya. Iya cenah tadi juga saya pas ngalengkas cenah kecolek sama rokrak. Usaha zaman Hiwari nambahan modal ku modalna ditambahan modal kalah ka modal. Assalamualaikum. Salam. Wah. Belum. Aduh, Di mana mah? nagihan dah pala duh. Nagihan. Sehat, Wah, sehat. wah, alhamdulillah. Nagihan. Apaan aing mah teu boga hutang? pan aing nagihan batur baroga hutang ka aing teh lah. Waduh. Loba duit nanya belum. Minjam-minjamkeun duit. Teu. Udah jagat keur kieu aing pau ka era pemajikan aduh. Ngiriditkeun, bilih si ngiriditkeun. Teu, geridetkeun oge orang mah. Nagihan ka unggal imah. Nya tinggal assalamualaikum. Tinggal gitu bae ge aya mere 1000. Kadang-kadang pindah deh kan sajen. 1000. Goblok begitu manu ngemis. Daripada mawaken celeng heueuh. daripada si Ida teu nyatu aing mah. Ari Sugan teh heueuh. Hanas kami usaha teh geus jiga kieu belum ye geus barareakeun modal baru aing terek nginjem. Kadi dinya inya loba duit mah sok nginjem-nginjemkeun duit. Jadi aing mah sakapeung sok kieu. Bingung aing mikiran rumah tangga bingung. Mikiran rumah tangga bingung, bingungna kumaha. Heeh, parnya sorangan si Idau. Heeh. La ilaha illallah Gusti panas tiris geus ngomongin si Idau aing. Disuntik. Aduh, gara-gara ai panas tirisna kunaon nya dibawa ka dokter, disuntik. Lain panas tiris gering lain. Naon, Lain panas tiris gering lain aing mah. Kunaon? Geus ngomong teh aing ngeun panas tiris ka aing teh. Aduh. Kudu bae usaha pala. Heuh nya atuh kabeh ge jelema hirup mah kudu usaha atuh. Heuh nya justru eta aing teh usaha pan aduh Kumaha? pan alage nyaho aing teh usum kieu. Jaba bulan puasa. Ya heeh. Nya aing mah bingung ayeuna mah sok sebut si Ida mah. Ayeuna yo, lain hantu yo. Si Ida yo urang kamari mawa beas. Heeh. Kur mah beas mahal. Ka aing mah ngejo teh yeung ngejo teh sagelas tuh mu. Ngejo sakali ngejo 3 kilo. Sakali ngejo 3 kilo. Gila ting eta pemajikan aing. La ilah. Heuh nya kudu ngarumasakeun maneh lamun sakali ngejo 3 kilo teh da di dinya leutik si Ida leutik nya meureun kana nyatuna rada lumayan. Aing ngejo musikoan mun ka pasogon keor. Saing teh keur naha maneh? Hajatan sama. Oh, lewe tinu hajatan yo. Tinu hajatan. Lewe tinu hajatan. Keor saing tuh. Surah hujan teh. Ai Sugan aing surah hujan. Keor boy. Kuda bok gudangnya. Pamajikan aing baru sambutut bok keor. Aing teh maneh oge rek syukuran. Boro-boro syukuran. Duit teu boga non teu boga. Pamajikan aing ngomong, "Ai sia eta meni loba ceng ngosikan." Pinu beas teh. Sabaraha kilo? 3 kilo cenah aing mah. Tapi dengan aya teteh. Hi, Dengeuna kumaha nama ieu teh yo. Jodoh kuda ka teh kejo yo sangu. Geus muncul kos kitu teh. Pokona teh jeung pertahanan cenah urang teh daripada kuru cenah. Maksudna mah jeung saur jeung buka teh 3 kilo. Ya Allah. Aing teh naon pas kamari mah urang nempo dahar ngoborak kecerakan gutuk jeung sanak-anaknya. Nya pamajikan aing mulain hantu. Blok. Ku beko teh. Pas kapiringkeun. Piring apal dewek zaman baheula Duralek. Piring Duralek nu gede. Pokna teh mah pisin cenah aing mah. Madang teh kana pisin sekali itu kan ngirup kana nampan. Gusti la ilaha illallah Gus pokona mah jeung si Ida mah geus aing jadi liur. Sabenerna mah hirup nya alhamdulillah ku madang-madang bae mah. Bala panggih jeung madang bae mah. Panggih pokona mah jeung madang mah. Ayeuna jabanya harita mah urang kudu gawe mah yo. Loh, moal percaya pada baheula aing kudu gawe baheula. Kumaha keur baheula digawe? Sok baheula. Eta ku baheula digawe aing.
Pokoknya tuh anyar kawinan yang si Idau tuh. Baheula mun teu kos kitu suruh gulis. Motak duit teh. Da ilang artis tahun 70-an Lela Sari. Lela Sari. Aku zaman ketemu bintangna. Iya. Ai mah saingan jeung ngarebutkeun si Ida teh yo lain saingan jeung ieu pala. Lain kana cenah sebutna si Ida saingan jeung lain jeung polisi. Nu aran pangkat bentang teh bentang lain lain puyer deui lain bentang 7 lain bentang teh yo. Tidur tuh muntas hulu tuh bentang. Mun nguir tak kenca teh katuhu tuh unggul ngono tah. Jadi rebutan si Idau teh nyaan eta teh. Mun urang nama kembang si Idau baheula mu kieu tah. Naonna kieu teh? Kieu ari ayeuna bab. Bulan aduh si Idau. Baheula mo. Loh, geus pokona maeng mah moaleh geleng saing teh lah. Nu kieu mah moal dudukunan moal naon aing da beungeut baheula ganteng baheula bodas aing baheula teh. Ai bisana kieu kumaha? Katabrak beko atau kumaha tadi lain kitu ala dewek apa eta Cina nu di parapatan eta. Parapatan barudas ngerecas gitu. Sarua aing ge tapekong turunan. Begitu ku indung aing diajak ulin aing teh. Ulin ka mana? Ka laut. Karangsong. Lebaran Lebaran ulin ka Karangsong bugu cebur mecak baeng teh mandi. Teh meh-mehan teh di aku ku indung aing teh. Meureun pantes nama aing kejebur mandi lah ieu. Ieu teh cumi-cumi teh dihareupeun aing meureunan. Cumi-cumi teh. Nyiduhan meureunan sebrot golongan balakutak. Jadi hideug ya. Aduh. Ai sugan teh. Nanti barang belengap jadi negro anak aing tadi. Aduh, datangkeun ka gede. Cek ngomong-ngomong ada Cek Idau ka mana ayeuna? Geningan teu bareng. Heuh, jadi ayeuna teh yo. Si Idau teh ku aing teh ayeuna teh. Si aing teh wayahna beb sayang cing. Beb. Udah, Gusti aing era. Yang saing teh, ya udah aja kamu kesana aja dulu, balik dulu lah. Saing teh nya ngomongnya teh gitu, jadi disayang-sayang. Sayang sudah, sayang heula. Jadi sayang biasa kasieu teh. Udah kamu kan itu kakolot kamu, saing teh. Biar kamu di sana madang subuh, kan gitu ya ngomong teh jeung si Idau teh. Bebas gitu. Iya. Diusir meureun kitu mah. Henteu diusir entan, di PHP-keun heula sebut keur kieu. Nantilah si urang teh ama baliknya nanti ya sekitar Hamin 3 lah sekali gitu. Naon Hamin 3? Iya Hamin 3 Lebaran teh. Nantinya dijemput lagi oleh kamu. Ya iya. Adenge teh Cek Idau enak keur ngebon. Ai Cek Idau pugu di ditu teh ngebon bae. Mata kita balik teh. Ngebon sampe. Lain ala. Wih, sampai mau tuh sabaraha ayeuna mah. Ngebon terong. Komo terong geus moal payu lebaran ka terong mah. Ngebon bonteng. Lain ngebon bonteng, lain ngebon naon. Ngebon naon. Teh ngebonan Indomie ka warung. Aing paingan balangkrut wa warung teh diaranjukan be ku si Idau meureun. Aing ampun si Idau, aduh Gusti. Aduh. Aing kadang-kadang goreng aing ngomongkeun pamajikan goreng tapi sok hayang seuri. Tapi burung palung bodo gelo ge pamajikan di dinya. Heeh, degeutna mah kudu yeugkeun mah. Kudu narimakeun. Gitu. Nya. Tapi eta si Idau ayeuna bae bisa ngomong Sunda teh yo. Baheula Indonesiaan aing mah meni arera saing ge. Bukan di barang daharna roti lama. Emang dulu makannya gado-gado mungkin ya? Ya pokoknya mapan pertama datang nih ke sini tuh. Ayang cenah. Kayak gitu. Ayang cenah. Ya sayang ada apa? Kamu cenah rumahnya nanjak cenah. Rumahnya nanjak. Ya, ka urang teh da urang makan di luhur alai mah teh ya. Kamu cenah rumahnya nanjak cenah. Ya yang makanya pelan-pelan nanti tiseureuleu cenah teh. Kamunya nyisi nanti jalannya jangan ke sebelah sini banyak riut sih. Nantinya katenggar. Iya cenah tadi juga saya pas ngalengka cenah kecolek sama rokrak. Di Indonesia yang adat pengantin anyar mah ngaco nya kudu yang manja-manja gitu dah. Kamu sudah nyatu cenah ke urang.
Saya belum, tadi aja baru sarapan, saya segede-gede tuur. Ya belum, saya baheula mah jeung pamajikan bobogohan. Nah, eta ku bodo-bodona pamajikan dibawa ku saya teh ka kape. Oh, baheula ge da aing ngorah heula atuh belum. Nyaho kape teh. Nyaho alam logo sebutna jeung pamajikan teh lah geus lugut layut. Di kape teh aya menu. Nah, diuk lah pamajikan jeung uing teh. Oh, baheula mah bobogohan. Bebek muncek ayeuna mah. Zaman ayeuna mah bebek. Baheula mah da cukup nyai nok. Diuk lah. Cenah mah aning alama gugupaina ge ku carecet cenah. Di jandela ti ku carecet. Gugupai pacar 5 langkah teh gitu. Bari nungtun lain bari alana nungtun pit dames lain bari ku carecet tukang ngarombong. Da zaman alam zaman jebot baheula. Gugupai ku carecet. Dengekeun heula aing rek kanda. Tah, pamajikan aing ku bodo-bodona diangsongkeun lah menu pan aya di dinya menu teh. Iya. Harun minuman. Ya. Heuh da uing teh boga duit teh baheula teh pas-pasan 15.000. 15.000 teh gede. Baheula mah. Baheula teh. Ngan gengsi urang ngareupeun ka Bogor. Neng sok bade ngaleueut mah gitu. Ada pamajikan teh dipasihkeun lah ku si pelayan teh menu. Dadahar geus seubeuh meureun awang ngopi wae cenah ngaleueut bae heueuh sok. Ditingali lah menu. Tadi dinya teh aya es jeruk panas 7.500. Es jeruk dingin 15.000. Nah, kulantaran kami teh mawa duit teh 15.000 yeuh. Nya ka pamajikan teh Neng. Kalau kakak Bogo, bebe barita baheula malah ya. Geus ieu be aya jeruk panas 7.500 sagelas, pesen 2 gelas, da boga duit 15.000. Nya sok teu langkung aa, pesen lah kasih pelayan. Nah, eta mah ingkig-ingkig jeruk panas 2 geus dibikeun ka pamajikan hiji ka uing hiji, lamun cek bahasa Cina naon sok ditrekeun kitu sulang bersulang. Hari uing makan ditunda, ai pamajikan mau langsung diinum glok. Eta mah bibir jeung letah teh molotok. La ilaha illallah. Eta kumaha eta? Nya eta teh cik maneh nanahaan. Panas kene diinum kami bae ge henteu ngarabak-rabak acan. Ai cik pamajikan teh lamun ngadaguan tiis 15.000 bayarna. Buaya dang. Jadi panas kene 7.500. Dasarnya. Tak bodoh.